Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu kawasa, diiring ku kadeudeung ka Nyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh ka memet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg Sesen Siluman Gunung Cermai bagian anu ka-30 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceh Kieni di Palihan Majalengka. Kangge Aceh Kieni ngahaturkeun rewu nuhun laksaketik kabingahan. Rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nusa seueur-seueurna. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka-30. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Si Openg harita mapag panarajang lawan ku sapasang leungeunna anu geus pinuh ku tanaga lapisan. Sewup plak plak keduk deus. Akhirna panarajang si Obot ditakis ku si Openg. Kabeh panarajang si Obot mental tainukeunna. Tapi si Obot teu nyerah kitu wae. Terus ngarangseg tonjokan, tajongan, kepretan jeung sagarupa serangan tuluy dipurudulkeun ka si Openg. Ian modar si Oprek, ian. Prok-prok jadi apa? Jadi opak gaplek, ian. Der. Antuk nama galungan si Obot ngetrukeun pangabisana. Terus narajang ka si Openg ku jurus-jurus anyar. Tapi si Openg anu geus pangalamana beuki jero henteu gampang kaalabongona. Si Openg rancing geus nakranan lugat legot nyingkahan panarajang lawan sakapeung nakisan bari ngincer bongoh nu jadi lawan. Hup, hiat gandeng sia jurig modar sia hiat. Si Obot terus ngababi buta merekpek nyerang ka si Openg ku tajongan anu sing celepung di sisi lukut tenggelan anu sing saleber. Modar sia prok-prok jadi cireng. Si Obot taya kacape terus ngamuk nguak ngawik
dina jurus banteng bayangan. Ari si Openg terus ngaladenan masih dina jurus anu ka-11. Harita si Obot nyurubukeun pereupna ti handap rek ngajul gado si Openg. Tapi si Openg rikat ngalenggak ka tukang, sedangkan suku si Openg ngajelepung malas narajang ka si Obot. Hiat! Atuh si Obot kapaksa ngarangkog bari nepakeun leungeun kana suku si Openg anu nyeleber. Tapi edas si Openg rikat narik mulang deui sukuna dibarengan ku noncokeun pereupna. Ayeuna mah si Obot teu bisa nyingkah, kudu narima dadana jadi tempat nyayang pereupna si Openg. Yupeknas adeuh. Si Obot ngagero bari dayagdag, ngadayagdag sababaraha lengkah ka tukang. Si Obot gancang mancuhkeun deui tangtunganana. Geus kitu reup-reup rek ngawatek ajianana. Nenjok itu si Openg malah ngehkeh seuri. Eta ajian Braja Mustinya ajian jadul lah, geus teu usum nu kitu mah bot euy. Kurang ajar, rasakeun sia Openg. Hiat! Harita si Obot ngadorongkeun sapasang leungeunna, belesat. Cahaya peureum ngabelesat. Si Openg gancang metakeun kekuatanana. Cahaya peureum kiriman si Obot dipangpengkeun ka sisi. Ajian belum dage. Ciat, buludak. Cahaya beureum serangan si Obot ngabeledag gigireun balad karamanana anu keur nonggeng arek hudang. Atuh bujur baladna kalentab ku eta cahaya beureum. Goak ngagoak sabab panas. Waduh, tobat manas aduh. Kumaha Bot euy? Itu kalahkeun ka balad maneh geuning Bot. Ceuk si Openg bari angger ngehke. Si Obot jadi beuki nguntab amarahna. Gancang ngumpulkeun deui tanaga. Tuluy ngawatek ajian rengat samudra. Ari si Openg anggar ngehkeh seuri. Aduh, geus ajian jadul deui wae euy. Teu aneh nu kitu mah Bot ah. Anu aneh mah ajian tsunami nyambar hutang Bot. Gandeng sia jurig ngalonjeng sia. Iya. Si Obot ngagero deui bari ngadorongkeun sapasang leungeunna. Buah. Harita tanu jadi rangkah barulah disusul ku kakuatan gaib anu rongkah ngarah ka si Openg. Siga tadi eta ajian rengat samudra ku si Openg dipangpengkeun ka palebah balad Karaman. Hiu jalagur. Serangan si Obot keuna deui ka 4 urang balad. Aduh. Baladna singgaler. Aya nu buntung sukuna, aya nu potong leungeunna. Malah aya nu ngacleng bobogaanna akibat kabeunangan ku ajian si Obot anu dipangpengkeun ku si Openg. Si Obot ngacenghok sabab ajian sakti andalanana meuni gampangeun pisan diayeunana ku si Openg. Nya akhirna si Obot mutuskeun rek ngagunakeun ajian pamungkasna, ajian gelap ngampar. Soklah gerak ketrukeun bet. Ajian gelap nyamber tahu bulat teh soklah gerak gunakeun Bot euy. Cek si Openg main geus bisa maca. Yen si Obot rek ngagunakeun ajian gelap ngampar. Montong sombong si Openg. Rasakeun ieu ajian pamungkas dewek. Nyata ajian gelap ngampar. Gerak tada si Openg. Hup. Cek si Obot. Nya sok udah bijilekeun ajian gelap-gelapan ngampar samak teh lah. Sakalian mawa kopina jeung goreng ulena euy. Urang ngopi di dieu Bot euy. Cek si Openg ngadon ngalonyeng. Bari kapaksa si Openg rek ngagunakeun ajian andalanana, ajian Bayu Limbungan.
hiji ajian sakti ciptaan Ki Boeng anu mibanda kakuatan rohaka bisa ngagayuh angin puyuh lilimbungan. Sedangkan si Obot harita geus sayaga rek matak ajian pamungkas nyaeta ajian gelap ngampar. Teuing menang guguru ti saha sabab ayeuna si Obot jadi loba kasaktianana. Suku si Obot katempo kukuh pancuh waweg panceg lir anu nanceb kana bumi. Sapasang leungeunna si dakep dina dada panonna rapat bari mantengkeun hate jeung pikiran. Sedengkeun bibirna kunyam-kunyem mapatkeun jampe pamakena. Teu lila ter awak si Obot katempo ngageleter beuki lila beuki tarik awakna nepi ka ngagibrig. Geus kitu si Obot ngangkat leungeun katuhuna ka luhur zat disusul ku leungeun kencana zat duar ngadadak wush dur ngadadak sapasang leungeun si Obot langsung hurung. Sedangkan si Openg harita geus cacap mapatkeun ajianana ajian bayu limbungan. Dengan si Openg masih disilangkeun dina hareupeun dada. Tapi angin puyuh lilimbungan gayuhan si Openg harita geus datang. Angin puyuh geus muih hareupeun si Openg. Beuki lila angin ngabuihna beuki tarik sorana mending ngaguruh. Eta angin puyuh teh siga anu keur nunggu parentah ti dununganana. Dina waktu anu meh bareng si Obot jeung si Openg harita ngagalaro bari ngadorongkeun leungeunna ka hareup. Iat blesur. 3 kali gulungan seuneus sing blesur kaluar tina dampal leungeun si Obot. Ngabelesat ngarah ka si Openg. Tapi angin puyuh anu muih hareupeun si Openg harita muih ka hareup rek ngagulung awak si Obet. War bunuh. Akibatna ngabalukarkeun sora anu ngajelegur tarik lir sora gelap. Malahan tatangkalan anu aya di satukangeun si Openg jadi totung siga nu kasambar gelap. Tapi angin puyuh gayuhan si Openg harita terus ngagulung awak si Obet. Si Obot pot kati beberegeg nahan awakna sangkan ulah kabawa ku angin puyuh gayuhan si Openg. Sakabeh tanagana dikerahkeun tapi tetep angin puyuh karasana beuki lila beuki kuat muihna. Saking kukuatna harita baju jeung celana si Obot jadi rangsak terus talepasan. Anu akhirna si Obot jadi bubuligir. Anu tungtung nama si Obot teu kuateun deui nahan kasaimbangan awakna. Si Obot ngagero awakna muih kabawa angin. Tuluy ngajelepung ka luhur terus ngalayang kabawa ku angin. Nenjok kitu si Openg terus mantengkeun kakuatanana keur ngadalikeun angin gayuhanana. Anu kiwari geus hasil mawa ngapung awak si Obot. Sangkan angin gayuhan si Openg teu matak nyelakakeun ka si Obot. Sabab si Openg teu boga niat hayang ngabinasa. Manehna ukur hayang ngawarah ka si Obot wungkul. Harita si Obot kakalayangan sigalang layangan anu kapakan. Anu akhirna nyilorot ka handap pas pisan di handapna aya balong. Di eta balong teh aya pancilingan paranti ngisi. Samalah aya saurang nini-nini keur nagog. Awak si Obot harita murag sakaligus. Gujubar. Awak si Obot ngagujubar ka balong. Ari si nini anu keur nagog kacidaruasna langsung si nini loncat keluar ti pancilingan.
bareng jeung etana anu ngaclang. Harita si Obot katempo ngambang lureun balong, tapi napasna mah katempo ayaan keneh ngap-ngapan. Sedangkan si Openg langsung kekepruk kana dua leungeunna. Geus kitu mah leos we. Si Openg ngaleos ninggalkeun eta patempatan. Cag tunda kayaan si Openg. Ayeuna urang caritakeun deui kayaan di lembur sangkan urip. Harita Jakalodra keur diuk ngahulang nyorangan. Di pipir imahna dihandapeun tangkal jambu kulutuk bari nenjokeun hayam pelung anu keur macokan jagong. Aneh. Nasa sabenerna anu geus mateni urang lembur ku cara dialas sirahna. Na jelema atawa juri kitu anu geus ngalakukeunana. Tapi aya alusna sabab aing asa katulungan. Kagorengan aing anu geus ngabinasa kulawarga Juragan Surya jadi katutupan ku ieu kajadian. Urang lembur sangkan urip jadi taya nu nyaritakeun deui ngeunaan tiwasna kulawarga Juragan Surya. Jadi keur saheulaanan mah aing moal waka ilu biung kana urusan. Leuwih hade aing kajen kena cicing nyumputkeun diri di imah. Cek Jakalodra ngakerentes dina jero hatena. Pantes we salila riweuhna di lembur sangkan urip manehna cicing wae henteu ilu biung kana kajadian anu keur paceuweuh di lemburna. Sabab dirina ngarasa diuntungkeun ku kajadian eta. Sabab urusan dirina nyaeta nu geus ngaroga heula kulawarga Juragan Surya jadi katutupan caritana ku kajadian anu anyar. Nya ayeuna urang lembur jadi gujrud ngaromongkeun ngeunaan kajadian anu tumiba ka si Wirsa, si Casmat jeung ka si Dudung. Para inohong oge anu ayeuna keur dipalikiran teh saha nu geus ngalasirah para jajaka teh jeung kumaha cara ngayonanana eta anu ngaroga heula. Tapi lamun aya di kajadian nu sarua, lamun nepi ka aya deui korban jiwa, kakarak aing rek kaluar, ku aing rek diudag, rek ditalungtik saha mangklukna anu geus mateni urang lembur. Cek gerentes Jakalodra deui. Geus kitu majung Jakalodra cengkat tuluy ngalengkah leumpang muru ka imahna. Nepi ka imahna kasampak teh di teras harita Bah Murtala jeung adina geus saged arek indit ka sawah. Pok Bah Murtala nyarita ditujukeun ka Jakalodra. Ujang, yeuh ayeuna Abah jeung Sanjaya rek ka sawah heula nulikeun anjanya. Tah Ujang maka kebon we. Ala buah kapundung lebar geus arasa. Mangga Bah, mangga. Resep deh abdi makana buah kapundung teh, matak seger landong puyeng Bah. Cek Jakalodra. Nya daya 5 tangkal mata buah kapundung teh. Lumayan sesangadahar urang jual kanu hayang. Jaya, ayo urang mangkat ka sawah bisi burang deui. Cek Bah Murtala bari ngareret ka anak kaduana Sanjaya. Mangga Bah. Sanjaya haget. Jakalodra harita ngaleos rek nyokot waring keur ngalakapundung. Ari Bah Murtala jeung Sanjaya cengkat tuluy ngagejlig arek ka sawah. Sedengkeun di jero imah harita Amburati keur kaprak-kaprak di dapur dibarengan ku budak bungsuna nyaeta Winanda. Tadi puting ambu mah ngimpi Nyai. Ngimpi naon ambu? Ngimpi lanceuk hidup Sanjaya
kabawa palit ku caa deng-deng di walungan. Ambu teu bisa nulungan ukur bisa jeritan we nyai dina impian teh. Duh eta impian teh mending alangkang we nepi ka subuh nyai. Cek Ambu Rati kitu nate bari nyiksikan bawang beureum. Atulah diemutan we ambu. Apan ari ngimpen mah ukur kembang sare. Keun urang dungakeun we Kang Jaya mudah-mudahan sing aya dina kasalamatan ambu. Cek Winanda mepelingan ka indungna kumanehna dimaklum bubuhan seorang indung kanu jadi anak pasti pinuh ku rasa melang jadi wajar lamun sok kaimpikeun teh. Nya kitu nyai ambu oge teu weleh ngadungakeun ka sakabeh anak-anak. Boh kalancek-lancek nyai Jakalodra Jang Sanjaya kitu deui kahidep anak ambu anu bungsu anu awewe ngan hiji-hijina. Cek Ambu Rati deui. Amin. Muga-muga ambu oge sing disehatkeun salamina ambu. Temal Winanda. Ceor. Harita Winanda ngagoreng lauk beunteur. Ari Ambu Rati ngakeul sangu kana jublek. Nya ari kuduaan mah popolah di dapur teh jadi tereh rengsena. Lamun geus rengse maksudna rek dianterkeun ka sawah pikeun nganteran Mbah Murtala jeung Sanjaya. Ari Jakalodra mah bakal balik beurang sabab tereh ari ngala ka pundung. Caturkeun Mbah Murtala jeung Sanjaya harita keur ngaso sakedeung. Duanana diuk dina galengan sawah bari ngobrol. Ngobrolna rame meuni hoghag kajen bapa jeung anak. Ari geus ngobrol mah sok siga jeung babaturan. Tapi sakapeung jempe kapegat ku sora manuk cangkakak. Abah mah waktu keur ngora meuni hayang menangkeun si ambu teh gede pisan perjuangan anak dulu Sanjaya. Nah kumaha kitu bah pengorbanan abah teh bah? Harita abah teh meuni hayang kapake ku calon mitoa nya ku calon ini maneh sangkan dibikeun anakna. Abah harita sering memanggulkeun pare 2 karung sakali manggul diakudan ku abah di sawah nepi ka imah kuat ka sabaraha balikan eta teh. Tapi abah api-api jag-jag we padahal lamun datang beuting mah abah teh ngajoprak awak asa remuk pasiksa. Kitunya bah. Tapi teruginya bah sabab buruhna si abah menang si ambu nu sakitu satyana ka abah. Nya untung abah teh menang si ambu. Sabab indung hidup mah bentangna di lembur pamijen harita mah eta teh. Bisaan si abah mah nya. Abah teh atuh. Apan keur ngorama abah teh henteu kolot. Mbah Murtala ngahehe seuri ari ras ingat kana mangsa keur ngora teh. Sanjaya oge resepeun pisan ngadengikeun guaran dongeng bapana. Sok sanajan kadang guaran caritana teh nu eta deui tapi karasana asa anyar we kadengena. Keur kitu ngadadak Sanjaya mengkolkeun obrolan. Bah abdi teh ayeuna mah kagiliran ngaronda peuting enak teh bah. Canana mah gaganti si Dudung bagian malam Jumaah. Cek Sanjaya. Oh, giliran ngaronda nya teu naon. Ari abah mah angger we malam Ahad ngaronda teh. Ngan jakal dipasangkeun teh jeung anu kardul. Jadi digardul teh ngan ngadon harees we tara kukurilingan. Nya bah pada ronda teh keur ngajaga urang salarea. Geus meh 3 urang panu jadi korban. Kudu nama urang teh leuwih giat jeung leuwih ati-ati deui dina ngaronda teh nya bah. Gitu kudu nama. Sabab ayeuna teh keur mahabu begal, palaur bisi urang anu bagian jadi korban. Jadi sakalin ngaronda teh
kudu balener, kudu boga rasa tanggung jawab jeung rasa yang boga ngajaga katentreman lembur kudu nama nya kitu bah. Moga-moga we atunya urang sadaya aya dina naon dina panang tayungan Gusti. Terus ulah aya deui kajadian anu siga anu geus minggu kamari sing aman lembur urang teh nya bah. Heuh gitu harepan abah we. Ai abah teh poho teu mawa bako ieu teh. Duh, moga-moga we dipangmawakeun ku ambu maneh. Bah Murtala sareret punten. Bah Murtala seseret lantaran hayangan udud, tapi ududna katinggalin di imah. Atuh Sanjaya ukur nyerenge geus kitu mah jung sadaya Sanjaya cangkat maksudna rek nulikeun di pagawean anu katunda. Sedengkeun Jakalodra anu harita geus aya di kebon rek ngalabuah kapundung. Manehna malah henteu buru-buru naik kana tangkal, kalakah jen ngajanteng nyang hareup ngidul nyawang Gunung Cermai anu ngajungkiring. Katenjo Gunung Cermai warna bulau anu puncurutna dipapaes ku mega ipis. Hate Jakalodra jadi ngalenyap barang inget kana kajadian sabaraha minggu katukang. Nyaeta sanggeus dirina narima tantangan Juragan Surya pikeun tarung ngadu jiwa di buruan imahna anu akhirna dirina mampu ngabuktikeun dirina anu unggul. Sakabe anak buah Juragan Surya nepi ka perlaya. Malahan sakaligus Juragan Surya jeung pamajikanna binasa. Ogi anakna Nyi Mas Ratna Kumala dibawa kumanehna ka puncur Gunung Cermai gunung nu eta. Nepi ka Gunung Cermai didinya pisan manehna ngalakukeun puncak kajahatan nyaeta ngagadabah kahormatan Nyi Mas Ratna Kumala. Anu saterusna Nyi Mas Ratna Kumala ditinggalkeun kitu bae. Nu akhirna meureunan dihakan ku maung atawa ragrag ka dasar kawah kitu nu aya dina pamikiran Jakalodra. Lamun inget kadinya sok aya rasa perih dina tungtung hate Jakalodra. Eta rasa seseleket siga nu hayang bijil nyampuran rasa kaduhung anu gumulung dina jero jajantung dada. Nakunaon tarajak aing jadi kitunya. Jadi saurang malakal maut anu geus ngapinasa jalma sakulawarga. Lamun abah guru seug apaleun geus pasti abah guru bakal ngambek ka aing. Sabab aing geus nyalahgunakeun ilmu anu diajarkeun ku anjeunna. Jeung deui lamun kolot aing apaleun, keluarga aing apaleun yen aing saurang jagal malakal maut. Pasti aing bakal ditenung. Aing jalma lamokot ku dosa. Ampun abah, ampun ambu, ampun Bah Guru. Jakalodra gegerendengan sorangan, rasa kaduhung beuki ngakunung dina jero dadana. Lamun meunang ngamitian deui mah kana carita hirup nu geus kaalaman. Asana aing leuwih hade ngumbara seumur hirup. Mual mulang-mulang kalembur sangkan urip kajen pae dina lalampahan daripada aing kudu ngalaman ditolak cinta anu akhirna aing teu kuat nahan panghina nu saterusna aing kausap setan ngabinasa jalma rea jeung nyilakakeun jalma anu dipicinta. Cek Jakalodra deui rasa kaduhung dina jero dadana terus nurihan hate perih karasana. Cukup lila Jakalodra ngumbar lamunanana ngantep hatena anu kakalayangan cus-cos kaditu kadieu. Nya akhirna Jakalodra nyadarkeun diri sorangan terus tanggah kaluhur tangkal geus kitu corelat jeleng Jakalodra loncat
ngan sakilat geus aya dina luhur tangkal. Geus kitu mah gancang ngarawelan buah kapundung anu lebeut minuhan tangkal jeung dahan. Bret bret bret. Buah kapundung dicambretan, dirawelan diasupkeun kana waring. Dina waktu anu teu lila oge, waring teh geus matat pinu. Tuluy we jakaloda luncat tuturubun ka handap. Padahal tangkal kapundung teh jangkung, tapi pikeun mahena mah geus luas deui, kalayang jeleg. Laju sukuna napak dina lemah bari ngajingjing waring. Geus kitu nyekot deui waring kosong. Tuluy ngajelepung luncat ka luhur tangkal. Sajorelat oge geus aya di poncrot tangkal deui. Atuh gancang ngarawelan deui buah kapundung diwadahan kana waring. Sanggeus waring pinu tuluy luncat deui ka handap. Nya sanggeus meunang 2 waring mah jakaloda tuluy balik. Buah kapundung 2 waring dipanggul dina tak-takna bangun anu hampangeunakeun. Barang keur lempang pikeun nuju ka lemburna, na atuh ari ujug-ujug. Olo waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.